Hayu besti urang masak deui tong bosennya ningali videona ngan kieu-kieu hungkul bae atuh aya mah urang masak sayur lodeh ye cangkeuretan ye sayuranana tah tingali daun sop terus daun tangkil ketang eta mah lain daun sop poho besti tuh aya mah ngeuretan terongna dikeuretan dek masak sayur lodeh we ayeuna mah masak sayur lodehna teh dicengekan dicawe bendotan ngeunah lada da budak mah teu beukieun ieu mah jeung kolot ieu mah barudak mah teu beukieun sayuran nah nya bet budak ayeuna mah teu beuki sayuran araraneh mungkin teh hayangna teh nu praktis we menang meuli menang masak di imah mah embung tah geus beres geuning besti ayeuna mah kumah meh bersih kumbahna ge kudu 100 kali ieu mah bohong ketang besti tuh geus ngagolak deui ieu teh cairna geuningan geus diasupkeun pungguana besti sok atuh lah pungguan ngagolak geus ngagolak mah tinggal engke teh disantenan besti tuh geus disantenan mah tong ngagulug lagi hapena oge geuningan aduh untung teu ti anclom kana angeun ogenan aduh sak we besti hayu hatur nuhun.